tresnan di sesepuran duaan endahna kacita kembang rasa di rumbang barak cinta.
Cida najeroda ada tisaprak di kantun mulang hatenya keri munyawang mangsa katukang can bisa mulang tarima ngan indung nu ngaping nu ngajaring berangjeng peting nu jadi tilham ka eling waktu baheula keur aya nu jadi bapa pinuh ku kabagjaan ayeuna tutumul ngajentul tanggal ditulis keur mika eling anak ngarumpul ngariung cimatan ngagareun celang duh Bapak naku naon tega ngantunkeun adik teu acan mulang tarima Bapak geuning tos mulang ti heula malati nu jadi saksi ayeuna kantun waasna batinan bisa sumambat nedapangampura Gusti jentul tanggal ditulis keur mika eling anak ngarumpul ngariung cimatan ngagareun celang duh Bapak naku naon tega ngantunkeun adik teu acan mulang tarima Bapak geuning tos mulang ti heula malati nu jadi saksi ayeuna kantun waasna batinan bisa sumambat nedapangampura Gusti
kudu kasaha nya atuh kudu ka mana mapai laratan nu jadi bapa red nu jadi indung ngan ukur kecelak Cisoca kawas nu tewasa rek balaka Kidul hakaler kulon wetan didatangan suwung weleh teu aya laratan naon aya naon nu jadi marga lantaran duh teung teuing nu karandapan hirup juang cieun kasahanya kudu muntang hate tumanyak ku penasaran dimana ayana dimana laratanana nu jadi papa munte mah aya dimana atuh dimana diri rek bakti ulang tarima baheula keleutik ayeuna nincak dewasa can ku besi apal kanu jadi bapa Kidul hakaler kulon wetan didatangan suwung weleh teu aya laratan naon aya naon nu jadi marga lantaran duh teung teuing nu karandapan hirup juang cieun kasahanya kudu muntang hate tumanyak ku penasaran dimana ayana dimana laratanana nu jadi papa munte mah aya dimana atuh dimana diri rek bakti ulang tarima baheula keleutik ayeuna nincak dewasa can ku besi apal kanu jadi bapa
kanyahoan habis sorangan ningali anjeun teh geus boga deui buktina geus kanyahoan
kahontan